Ya, arek kasih neng arek tetenan kan teh nyem duit dang 2 minggu arek teten ku hayam arek tadi arek dipencit bukan nu gawe daang gede jeung daging hayam kasih neng heula. Oh itu nih si neng ngagebor mereka imahna tuh nih nya ana eta penting mihareupeun irung eta mah cicir ngenceng aing liwat teh aing teh katongo ka maneh ngomongkeun cicir naon cicir penting sakebelah baik ti mama geuningan eta ngencring na eta cicir eta gogokan kasih aman minta ditepokeun eta mah teh cicir teh hareupeun irung eta mah tewak atuh ari eta teh penting teh ngimpi cenah Mission, cina apa teh meureun ririwa eta teh mah. Tewak ririwa mah pais geura. Ada teh katingali cicir hungkul. Pais ririwa mah. Cicir simot ngalin ririwa. Pais ka itu batur beuki simetahin. Arek aya perlu ka maneh. Perlu naon? Ari rek berarti keningan nyem duit. Eta dia hayam. Ayeuna rek nyamut, arek di tewak pencit toko tewak heula atuh. Da ya hayam mah. Heuh tewak heula atuh ka dieu ku aing teh. Atuh paingan atuh kamana ku aing teh tadi cokot jeung hayamna yak nyamut teh na. Heuh suka nyamut tak dipencit teu boga duit meuli di dap teu eueuh duit atuh. Tanyakeun eta cokot heula teh jeung tewak atuh. Aing pan geus kamari duitna mah geus teh aku 100.000 teh geuning meureun gede da hayam 100.000 mah nya ka itu. Jago teh meureunan. Heuh jago teh hayam lagi jago. Heeh. Atuh pencit isukan tewak da lineuk meureun. Tewak heula. Heeh, dagoan ku aing di dieu. Ek naon aki-aki mencit. Alah aing mah da niat teh tak nanonkeun 100.000 teh da jang hayam nu badag. Asugan teh moal berek beh ditu ce teh handap si pencit aing teh anu jago gede teh alah aya ieu hayam jagona teh leutik keneh kumaha belah bikeun da kege bakal ngagedean ieu di ingu mah da udah dipake eta ka teh nyamut hade kut ah hade aduh di hayam teh jauh euy dia takut ah sia hayam ngurus ka itu kosnya hak dipencit wae mane moal hayam dijual buru nah sia benang ku aing hayam teh dauh deui gimana di teu mah awena aing ngomong jago nih iya orang ngagodean ke oge Iya lah teuing nyokot hayam teh kunaon cenah sakan dipencit ayeuna